iya ku depan anu leuwih hade nambahan masa depan anu leuwih hade nambahan ilmu sareng ningkatkeun keampunan dina pendidikan henteu banten-benten boh sakola imah boh tina pengalaman sapopoe sadayana tiasa janten guru pikeun urang di sakola ieu urang diajar rupa-rupa mata pelajaran aya MTK, IPA, IPS, PKN, prakarya ngajarkeun urang mikir nuntut anu aya pikeun ngajarkeun urang komunikasi kalayan hade aya ilmu pangaweru pikeun ngawanohkeun dunya sareng aya pendidikan karakter pikeun hade budi pangartina sadayana ieu mangrupakeun bekal pentingna nalika dewasa engke tampi pendidikan sanes ukur ngeunaan buku sareng tugas unggul pendidikan oge urang ngahargaan batur sareng kumaha urang nyanggakeun masalah kalayan urang mangrupakeun masalah kalayan tenang jeung wiraksana sakola ngajarkeun urang pikeun disiplin sabar sareng tekun ieu sifat nu bakal ngabantu urang dina sagala rupa kaayaan dulur-dulur anu dipikeun cinta kadang urang karasa capek atawa malas nalika dulur diajar tapi urang kudu sadar ieu ngabangakeun ke tanpa usaha ayeuna bakal hese pikeun nyontot cita-cita ku sanajan aya halangan atawa kasuh tong ilap engke ngahargaan bapak ibu atau geus sabar ngajar jeung ngabimbing urang biasa nunjukkeun rasa hormat ku cara diajar anu sungguh-sungguh ngalakukeun tugas kalayan tanggung jawab sareng ngajagaan sopan santun saterusna hayu urang ngabangakeun kolot urang maranana ngadukung urang kudu sagala cara bae tina waktu tenaga nunjukkeun yang urang hargaan usaha jeung ngorbankeun maranana dina akhirnya pidato abdi ngarep mugia urang sadayana tiasa janten generasi anu bisa bawa perubahan anu positif generasi anu pinter sopan kreatif jeung berharap pikeun urang tumbuh sareng ngabangun potensi anu urang ngeduk hatur nuhun kana perhatianna sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.